kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Elusok diceritakan ku para pendakwah teh dina dongeng. Aya hiji tangkal kayu disembah ku musyrikin teh berkeyakinan bahwa eta tangkal kayu pinuh ku karamat. Tidinya teh jinna geus lain lalagan, geus lain jin sambarangan, tama jinna geus jin anu proporsional. Jenggot lagi geus ngangsar ka handap tama jinna. Marah jelema ditaroelan kita nyembah kadinya atuh lain saeutik lantaran loba anu hasil maksud gara-gara nyembah kana tanggal kayu eta. Jo aya hiji kiai goblok meureunana cek ya mah meureunana tangkal kayu teh dianggap pangeran tolol. Ujada dianggap eta tangkal kayu teh berkarabat goblok. Pangeran Allah sorangan tandangnya sorangan tuar ku aing sia kajen ku kumaha ge nyasarkeun sia ngiprat bae sorangan bae di tengah jalan kan dihadang. Hadang aing sia deuk ka mana ye kiai deuk luar tangkal emang kunaon mantak dituar disembah ku jelema teu beres kajen ku kumaha ge aing meragaji bawa kampak bawa. Waduh, setan anu bangsa setan amatir makan bebe aja ka ditu. Waduh. Lapor cek setan. Naon sia? Tanggal kayu udah gituar kusaha? Kiai. Lawan atuh ku sia teu kuat. Waduh, babacana panas. Maca naon nya na? Nyaho ku nyamke nyomba aja. panas saya kuat kula bae. Ternyata kan nurunkeun panglima setan atuh. Turun atuh panglima ya, panglima setan, panglima berkat ya, panglima macam-macam panglima. Turun. Ki di kamana? Ya, usah kalangan aing. Entah bisa, gua lupa dia no. Dihadang ku panglima setan gelot sia jeung aing ka Allah kajen ku kumange moal beres takal kayu lamun teu ku aing dituar. Galungan setan nu mana bae eleh. Ku baca subhanallah doang ge ngarang. Ini tuh ngalah keteu setan. Dicotos. Komo baca hamim ain sin ko batu setan geus kabur. Cotos eleh kabeh. Usuk ngalangan aing. Emang ka Allah. Pas dek gaji datang deh. Kenaon sih susah set. Coba ularan kieu bae ulah waka dituar besi hawa nafsu. Ih oge nya. Setan tasawuf ieu setan mah. Sia bawa nafsu saja lah. Kuari mah balik bae heula. Naon sih kira balik aing geus kadong luar. Helagan lalaunan tuar matuar bayangan balik bela. Nah ieu jam pengamanan. Nah ieu sapoe engke bakal dibere 2 dinar emas. Geus pokona penjauh aya dihandapeun kasur unggal bae deuleu bae deuleu. Mun eueuh bisa dikadieu deui. Mun aya eta terus berarti eksis. Beres ya? Iya, coba laksanakeun. Oke guys, sampun geus kitu mah. Nah, ieu ki Golkar tolol ya. Balik jalan kayu. Bener isuk-isuk 2 dinar aya. Isuk KSD 2 dinar aya. Tilu penting berturut-turut 2 dinar we. Cekna ngipas sih wakos dia we. Waduh, teu kudu tadi teu kudu dagang. Dengan perjuangan anu optimal, Masya Allah, hasilnya optimal kembali juga. Wah ya si Kiai. Hari ke-4 eueuh. Hari ke-5 goblok meureun sia. Curigang, tuar deui ku aja. Langsung nyana mawa kambak deui atuh. Dihadang
sababaraha setan minggir sia sakali luar ayeuna mah geus atuh turun deui panglimana ka dieu galungan deui keket jana gelut dipapatkeun babacaan geus puguh hiji nasor dipapatkeun karasana hiji pripai jeung haji rapai-rapaina dipapatkeun ku nyana karasana berbagai hizib-hizib dibaca setan masih kene nang tangan kene bae malah kacekek kiaina ku setan di kieu-kieu hayu sia geura babacaan mos ka budah-budah akhirnya lamun teu setana kekeluargaan mah dibunuh ngan setan boga kekeluargaannya nama artina kitu aya kadedeh jeung ganya lair tali aisan setan makan ku situ nama balik dengan penuh kekalahan meme balik teh ditanya ku kiai ai maneh teh kapan lain nu galungan jeung aing teh heula teh bener aing nu teh heula masih ku aing sakali ge ku aing sia ngacengkang babacaan aing karasa ku sia panas mana tinjuan aing teu bisa ditangkis kapan ku sia ngagoler aing mun teu karunya mapan ku aing sia di gol tapi kos sia kuari gak menangkan aing non dia latar belakang kiai keur ieu mah kiai berjuang deuk mayahan tangkal kayu nu dianggap pangeran teh ikhlas lillahi taala penuh keyakinan nu dideuleu atuh kami leku kiai boro-boro kami gelut sabenerna mandeuleu beungeut kiai kami teh geus sieun jasa lantaran tina babacaan ge karasa ku kami bodas luar biasa apa hari nu ieu mah latifna lain pinuh ku keyakinan jeung ikhlas lantaran neuleuh di handapeun kasur geus 2 poe ieu bener oge nya naon tuntutan nu pertama mah yakin jeung ikhlas nu kadua mah goblok ieu si setan ngabohong sia kaing tuar deui sia ku aing motif nu kadua mah tuntutanna dunia eleh dulu Numantak kejadian naon bae urang perang di zaman tahun 45 penuh ku keyakinan jeung kailas menang urang. Kejadian duma demo ge lamun pinuh ku keyakinan jeung ikhlas menang kajenting ku kumaha ge. Tapi lamun muatan-muatanana teu ikhlas jeung teu yakin dunia eleh kajen ku kumaha ge eleh bae. Lain setik jelema anu gararaga tapi setengah mah teu ikhlas jeung teu yakin urusanana dunia. Nah, ieu perang Badar teh satu peperangan anu luar biasa ditalitis terus sampai ke akhir dunia. Datangkan de kiamat ditaliti bae terus. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kepemimpinan berganti kepemimpinan terus baik. Mekahna tetap eta jelemana ganti Madinahna tetap eta jelemana ganti kosi Indonesia kuari tanahna ibu pertiwi Indonesia baik tapi pemimpin ganti jelemana ganti dengan pergantian personil manusia bakal berbeda. Zaman Pak Harto seperti kos kitu orang melalui Orde Baru ganti deui nu kadua seperti eta ganti nu katilu seperti eta kaopat seperti eta kalima kuari seperti kieu ieu keur carita Badar Kangjeng Nabi dengan personil nu saeutik berangkat untuk menghadang ontan nu dipimpin ku Abu Sufyan pedagang anu didinya bakal dihadang ku tentara mukmin sekedar penghadangan balad naon gitu ontan dagang geus persiapan perang getan pan teu aya
dilemadagekan ngan saeutikan sapira deuk ngahadang rombongan pedagang. Sementara kadenge ku orang Mekah Abu Jahal beserta rekan-rekan lain bahwa Muhammad teh ieu kuari hendak megatkeun urusan-urusan perdagangan antara Mekah Suriah. Lamun kuari kahadang ku rombongan Muhammad Mekah, apa yang terjadi cek Abu Jahal? Sebab perekonomian terletak pada pundak Abu Sufyan, kelanjutan jeung kelangsungan kemajuan Makkah. Sementara kuari rombongan Abu Sufyan teh dihadang ke rombongan Muhammad. Gas, seluruh personil Mekah tidak terkecuali sampai berangkat perangan Muhammad. Kanjeng Nabi mah deuk ngahadang sekadar balad pedagang, tapi Abu Jahal mah hendak merangan Muhammad. Kanjeng Nabi datang cicing di deket Madinah, ngaranna Udwatid Dunya, pinggir lembah anu deket ke Madinah tidak terlalu jauh. Tapi rombongan Abu Jahal dengan rombongan nu terdidik, terlatih, dengan amunisi anu kumplit luar biasa, dibantu jeung awewe wanita cicing di Udwatil Quswa jauh ke Madinah. Sementara Rakbu rombongan dagang lewat laut, pinggir laut. Perbedaan Kangjeng di Madinah deket ke Madinah. Iya, rombongan Abu Jahal jauh ke Madinah. Sementara pedagang mah lewat laut ke dia pinggir laut. Kanjeng Nabi mangan sakadar hae sababaraha personil. Kemudian teu dilengkapi ku senjata anu sakumaha mistina jantaya maksud peperangan. Tapi ternyata Abu Jahal mah ngayakeun peperangan, ngajakan perang. Padahal mah rombongan Kanjeng Nabi mangan sakadar hendak ngahadang pedagang. Ketika diajakan perang ku Abu Jahal, tidinya para sahabat teh mikir ngenogohan instruksi ti Kanjeng Nabi. Kadengena dahsyat anu luar biasa rombongan Abu Jahal. Di samping tentara-tentara anu geus terlatih amunisi anu cukup, oge nyana dicicingkeun di tempat anu subur cai. Sementara rombongan Kangjeng Nabi mah di Udwatid Dunya cai ge hararese. Rombongan pedagang lewat lain kadinya teu kahadang. Ketika ditangtangan ku Abu Jahal perang, Kangjeng Nabi munajat ka Gusti Allah. Apa mesti perang? Lantaran teu aya maksud perang. Tapi Allah ngainstruksikeun lawan. Masya Allah kan. Begitu Kanjeng Nabi ngajelaskeun ke para sahabat, wahai para sahabat, adu tatadina urang deuk ngahadang para pedagang, tetapi rombongan Abu Jahal di Mekah geus luncur untuk berhadapan jeung urang. Ditanya ku para sahabat, kira-kira ya sabaraha jana eta? Sekitar 1000 leuwih. Aya rombongan urangan sakadar 300 leuwih. Muhammad, ulah Muhammad lawan. Sahabat gararieu lawan. Ai urang senjatana lawan. Teu meunang ngomong. Kayak lapan perang teh make senjata lawan. Ayo urang panggilngan saeutikan lawan. Eta sahabat titah ngalawan kos itu lain mundur. Udang kabeh siap. Apapun yang terjadi pokoknya maka jeung kumaha urang siap. Nyana lobaan urang saeutikan siap. Nyana make perlengkapan senjata urang teh siap. Nyana amunisi da loba urang mah kalaparan siap. Pokoknya pantang mundur, langsung berangkat. Bayangkeun eueuh konfirmasi jang perang tatadina. Eueuh persiapan, tetapi perang lanjut. Cek Kangjeng berangkat.
berangkatlah nu mantak kamari dijelaskan wa ma in kuntum amantum wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an dina poean aduh hareupan dua rombongan mukminin anu saetikan tur tadi dilengkapi ku alat persenjataan anu optimal rombongan kafir anu lobahan tur dilengkapi ku persenjataan berikut amunisi anu lain tetapi terus berangkat. Ingat Muhammad cek Gusti Allah kejadian tersebut. Yes, ketika antum bil udwati dunya aya di pinggir lembah nu deukeut ka Madinah. Wahum kufar rombongan Abu Jahal teh bil udwatil quswa aya di pinggir lembah nu jauh ka Madinah. Sementara warakbu balad-balad pedagang, ontan-ontan pedagang berbeda jalan asfala minkum aya di bagian handap sebabnya lewat pinggir laut. Tetapi Allah ngajadikeun perang. Walau tawatum lamun dikira-kirakeun anjeun teh heulananan pasini masinikeun perang di waktu-waktu anu ditentukan jeung personil nu ditantukeun aya pasini dek peperangan antara rombongan Kangjeng Nabi jeung rombongan Abu Jahal mukminin jeung kafirin teh niscaya laktalatum fil mi'ad aya perbedaan dina perjanjian sebab melalui perhitungan andai kata aya perjanjian peperangan saat eta meureunana make perhitungan di antara perhitungan anak keheula meureunana cak mukminin lantarannya nama lobaan urang saeutikar keheula ai kudu perang mah lantaran urang eueuh persiapannya nama aya keheula urang kudu perang mah lantaran urang mah encan terdidiknya nama geus meureun urang dek bunuh diri andai kata aya perjanjian pasti bakal aya perbedaan dina perjanjian untuk ngalangsungkeun peperangan walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi dengan tidak ada perjanjian tapi dilanjutkan peperangan tujuanana Allah dek ngalaksanakeun sesuatu urusan anu ku Allah endek dipigawe anu urang eueuh kanyaho makhluk eueuh kanyaho ieu mah urusan Allah. Mana mukminin walaupun saeutik dek ditinggalikeun ku Gusti Allah kahebatan mukminin sehingga dek ditulungan ku Gusti Allah dek dimenangkeun kafirin sakitu lobana dek ditinggalikeun ku Gusti Allah mengpeekna kafirin walaupun berbagai persiapan anu terlatih jeung sajabana dek dideleukeun ku Gusti Allah kahinaan kafir dek dielehkeun tah eta maksudna. Numantak kejadian segala rupa ge lain perang bae urang kan teu nyaho. Lolobana mah urang di luar rencana. Urang bobogohan jeung hiji awewe anu kurang dipake karesep dipake ka cinta beuy bobogohan teh geus main cintrong-cintrongan teh geus sataun leuwih. Bahasa aing cinta ka dia, bahasa aku cinta padamu I love you manggeus moal harajas. Ti ditu ge males lain lalagaan. Tapi ternyata anu direncanakeun teh jadi lantaran dikawinkeun ku kolotna. Aita tadina mah anu tadina dipinang-pinang ku jana mah tumeureun pilihan sorangan ieu putih aya di kabogohna lenggik aya di kabogohna. Campernik aya di kabogohna geus lah ngaranna ge pilihan sorangan asana meureunanan sadunya panggeulis tangan si eta doang. Tapi barang dikawinkan ku kolot Masya Allah gendut dinyana hideung dinyana neuleuh beungeut nanti Masya Allah sugan aya naik amper teh. Tapi kulantaran cak kolot da sing nurut sia ka kolot moal pati-pati metakeun sia lamun lain perhitungan kolot nurut pikiran sia nurut ka kolot orenganan kolot da boga hutang mau digawinkeun bebas berarti budak jadi tumbal masalah kita
aya rahasia Masya Allah geus bangun nama atuh teu bogoh ieu ngaranna ge api lain bae ya kabelah dina reuneuh biasa ditanya cer teu bogoh pan reuneuh bomong urusan reuneuh betul lain deui urusan bogoh lain deui urusan reuneuh lain deui ku adi sabaraha 5 cenah sia teu bogoh ulah bomong tapi pinuh ku rahasia terjata warga dan barang ditilik-tilik Masya Allah karim lamun cacak-cacak kawin jeung dipake ka bogoh kumanehanna geus moal bisa ibadah lantaran merenanan gede karasep teu meunang ditinggalkeun jeung embung ninggalkeun anak diondang ngariung embung lantaran pinuh ku karempan jagelis di mana lelempangan ngabeakeun duit ja bogoh teh ya segala rupa teh geus main hati bae makan hati teu meunang salah saeutik nah barang boga pamajikan nu ieu masyaallah dek di majelis bae teh ditatanyakeun dek di masjid bae tilok ditatanyakeun dek ku kumaha ge tilok ditatanyakeun lantaran aya pinuku kabebasan hirup teh barang ditanya teh emang sia teh ka mana teu melang ka pamajikan henteu nu antep teu melang sanudaekeun nginaheun magahan ngaji tentrem jeung masyarakat tentrem eta rahasiana mah horenganan nu mantek diadukeun ku kolot ieu bakal jadi katentreman jiwa urang teh nyaho eta teu nyaho tah rahasia Allah teh kos kitu nah ieu ge horenganan rahasiana liyaqdiyallahu amran kana maf'ula Allah dek jadikan sesuatu perkara nuku Allah dek dipigawe yakni mukminin walaupun setik dek dimenangkeun dek ditulung kafir walaupun loba jeung terlatih dek dielehkeun urusanana urusan Gusti Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah tujuan Gusti Allah dek dembongkeun kakufuran jelema anu kufur dengan nyata kakufuran jelema anu kufur dek nyata terus dek dialehkeun ku Gusti Allah jeung deui kahirupan mukmin anu nyata-nyata hirupna dek dinyatakeun ku Gusti Allah mukminin anu saeutik dek ditembongkeun kalawan jelas keimananana keyakinanana tur keikhlasanana sehingga menang kafir dijelaskan kekafiranana anu pinuh ku kasieun pinuh ku tipuan pinuh ku kakaduhungan dirina walaupun loba dek ditembongkeun ka pajrihanana kabodohanana kaboranganana jeung kakaduhunganana loba ku lobana terdidik ku terdidik da eleh contoh setiap orang berangkat gayakeun perjuangan contoh Badar mendak cinta ahli Badar cinta Nabi cinta Allah ayalah sholawatna sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa ahlil badri ya Allah masya Allah sholawat Badar iyalah ku Allah dek ditembongkeun nyata jadilah peperangan anu dahsyat kafir nu sakitu loba mukmin nu sakitu saeutik kafir nu sakitu terlatihna mukmin anu teu pernah dilatih kafir nu sakitu garagahna lantaran pinuh ku persiapan amunisi mukmin anu sakitu lalaparna tetapi pitulung Allah masya Allah pedang